di buruan imah harita teh kaayaan jempling pisan. Di kajauhan mah kawas neueuh jalma. Tapi sebenarnya mah mangkosih teh aya kitu deui pamajikanna sarua aya. Mangkosih harita teh keur anteng narokan suluh di pipir imahna. Patikna katanya ditaik turunkeun ningang kana kaireung has nu aya dina taneuh. Plak plak katingalina mah mangkosih teh meuni soson-soson pisan. Kesangna oge nepi ka laleet mapai tarang. Baju anu dipakena nepi ka baseuh ku kesang. Sakedapan anjeunna ngaraneg heula. Nyusutan kesang ku tonggong leungeunna. Bari hatena mah bet ratug teu puguh rasa. Dah bet ratug kieu hati teh. Teu angin teu aya hujan. Pikiran bet belang wae ka budak. Palang siang yuh. Mudah-mudahan we teu aya naon. Gereneng mangkosih dumadak boga pikiran melang kanu jadi anakna tara-tara ti sasari. Nah, kamana ngangona budak teh nya. Bari ngahulang heula kituna teh. Tuluy geduk deui atuh. Patikna naruk pisuluheun. Bencar saharita keneh eta sulureung has nu sakitu teu asna. Tuluy mangkosih nu napatik dina bangku awi. Ragamang atuh. Leungeunna meresan suluh nu menang narok. Mangkosih can apaleun. Padahal harita di buruan imah teh si Gejlik jeung si Abo geus lila ting jaranteng. Maranehna katanya pias gempeur teu aya papadana. Sanajan tadi di jalan geus sapuk rek balaka, tapi ari geus nepi ka hareupeun imah mah suku teh bet berat rek dilengkahkeunna. Teu wasa rek nyamperkeun bapa anu keur anteng digawe. Pok atuh si Abo kadenge nyarita bari ngaharewos. Jelik, geus nepi urang teh. Duh, dewek mah beki peringkak beulepunuk euy. Kumaha lamun abah ilai ngamuk. Geus lah, Bo. Tang loba pikiran. Urang geus sapuk kapan tadi. Urang balaka bae sajujurna ka abah. Satya mah kudu wani laporan sanajan pait karasana. Hayu, urang degetan abah. Ceuk si Gejlik nemalan. Sorana semudah rada. Bari nagar-nagar maneh meureun. Maranehna duaan maksakeun. Sukuna katanya ngalengkah muruk ka pipir imah. Barang anjog mangkosih keur nangtung ngahegak bari nyekel pati. Ningali aya dua jajaka datang bari jarempe jeung paromana rada alum. Mangkosih gancang neuneun patikna dina bangku awi. Tuluy netep seukeut ka anakna. Pok atuh anjeunna nanya. Geuning geus araya di dieu. Geus balik kangon teh jang. Dah geuning berang keneh geus baralik. Biasana mah sok sore lin. Kumaha tadi ngangon teh? Teu aya halangan harungan. Nah, bet jarempe wae geuning. Siga nu tasna poe jurig tengah poe. Coba nemal ka abah. Ceuk mangkosih. Si Gejlik ngan saukur bisa ngareha panjang. Sedengkeun si Abo mah beki tungkul. Nenyo tingkah laku budak anu samodel kitu. Mangkosih mimiti curiga. Jang, tempo abah. Dah abah tinggal ulang kitu. Lamun aya naon-naon, balaka bae ka abah. Abah ge moal kumaha lamun hidup jujur mah. Asep, coba caritakeun. Aya kajadian naon sabenerna tadi pas ngangon teh? Pok atuh si Gejlik nyarita satara basna. Punten, Bah. Abdi bade balaka sajujurna.
Tadi di wahangan aya garong bah. Muning paku Jamir kamalingan dua. Di bawaku balad garong. Abdi sareng abo mah teu dikekieu. Jadi ganggu saeutik acan. Ngan muningna dimaling teu anu nyesa. Kitu teh bah. Ngadenge gitu atuh puguh. Mangko sih ngarannya kaget. Naon Sujang? Kagarongan. Di mana ada tangkura garongna? Hayu urang si Sujang abah. Jiwa ngora mangko sih ngagedur deui. Sabot ngadenge anakna kagarongan. Betos tu aya di wahangan bah. Balad garong edan ge. Cek si Abo. Kakarak cumarita ayeuna mah. Oh, ka ajun hayu urang si Sujang abah ka mana bae ge. Saacan muning paku bisa kabawa deui mah. Ulah kabalik. Mana? Kadieu. Da puguh ti tadi ge ngadengekeun di pawon. Garecokna nu ngomong. Bimo teu talangke deui sabot salakina ngagero teh. Atuh gancang harita ge nyamperkeun. Aya naon ye teh Kangna mun asara reuwas. Iya, beresan sulu bisa kahujanan. Akang marek nyusul muning nu digubuku garong. Wayahna mana ditinggalkeun heula. Bejakeun mun aya paku mah muning keur disusulan heula gitu. Dibawa ku tangkurak garong. Bimo ngadon calangap bari olohok. Sedengkeun mangkosi harita gancang ngagewang patik. Tuluy ngajak anakna init. Ayo Sujang. Leos atuh. Mangkosi ari indit. Kitu deui si Gejlik jeung si Abo. Teu wani baha. Sieun we nu aya nenyo mangkosi nu sakitu garangna. Si Abo jeung si Gejlik capek-capek ge kapaksa we nuturkeun ti tukang.